Nah, aduh, pagawean sare jeung sare we ieu mah duh. Nah, daripada lu lompatan capek. Sok calik. Waduh. Apal ieu saha? Bilih ieu mah dor masih keneh ragu-ragu. Rerencangan kapungkur. Rerencangan mah teu aya kapungkur teu aya ayeuna. Kudu terus. Kuswita itu nya. Ah, ieu nya palawari sadana ieu masih keneh di mirs terjun tetelepek tatanya kasaha. Jenal M Tonton. Urang luar. Pokona mah Jenal M Tonton teh kan loba nyebutkeun ye babaturan pisan. Babaturan deukeut tapi naha urang tanya ayeuna naha bener babaturan deukeut. Ternyata jauh. Manehna di Pasir Koja. Ai Junjun di Dago lumayan jauh. Cibaduyut. Urang luar lah. Dina naon ngabodor atawa ngalonyeng hadek naon heureuy atawa kumaha atawa komedi naon disebutna wae. Urang luar perjalanan lalakon nya lalakon ti mimiti aduh sampaikeun ka ayeuna pokona mah kumaha ieu dongengna aduh panjang jadi panjang pisan Jun lamun di sinetronkeun mah bisa ribuan episode ya. Waduh ribuan episode jadi karesep kana kasenian mah di zaman Karang Taruna. Oh, banyak kan berlagu pisan sok aya ABG pisan atuh. Ayeuna mah geus DDF nya nya. Naon DDF teh? Leuwih ti ABG. A B G D E F. Ekia Jet lah. Nah, pokokna namanya sok kumaha mimiti. Jadi pangaresepan mimiti tina kabaret teh baheula keur di lembur Agustusan kabayang baheula pan can naon teh teknologi teu siga zaman ayeuna canggih. Masih keneh ngarekam kabarnya tuprek kena tip kanu tip teh gini ceprek gitu teh ceprek kaliwat puter deui lila teh tah eta bisa pokona kreatif pisan nyieun kabaret 3 tahun mentas kan 15 menit sok bayakeun kena pisan jeung eta teh ngulihan lagu bika 3 dus eta kaset teh puteran lagu ieu cocok lagu ieu cocok geus kieu teh kaliwat teh pokona mah suka dukana teh seueur pisan tah eta mimiti sabaraha keur baheula teh meureun keur ABG tahun sabaraha kira-kira baheula tahun 98 can moneterana 88 gitu geus resep kesenian di 80-an ge da ke SMP we geus main 88 mah geus kahiji pan urang oge ieu mah di SMP tong ama kitu atuh pan kita tamu pan ieu acara saha oh nya punten acara tetelepek di mana ieu teh di Sunda Lokatara 87-an lah di SMP resep gituan tah 8 malihana nya Jun yo abi nya sempet ninggal Encep Junjun na TVRI kercan resep terjun ke sanggar mah gagah kitu kumaha baheula lanjut teh gagah pisan henteu calon naon punten sanes abinya gagah ta tahun 84 maca dina koran eta aya PR-nya cara kasunanologi narima anggota anyar nya 84 nya ka ditu kanaripan ari urang teh di ditu deukeut naon eta teh veteran lompang ka dieu leuwih teuing kudu nyaho teh mun katipu supir padahal beh dia kudu nama eureun teh supir katipu harita lain katipu capek ayeuna mah tah asup we cara kasunanologi nya di dinya mimiti naon teh ngembangkeun ancrup kana kesenian anu leuwih serius diajar ngarang diajar main drama malahan mah diajar gamelan oge sempet sabaraha kali main saron-sarona main teh 75.000 aduh geus apal duit diajar nulis punya ku almarhum almarhum Kang Adang ST kacida pisan naonnya gede jasana terus lian eta kan aya senior orang Kang Rosid almarhum Kang Usman Nyum oge kan da pokona mah seueur lah Yun di cara katanya dirinya tahun sabaraha poho deui poho Jun nilu syuting TVRI, diumumkan tunggal masjid. Aduh, resep pisannya. Iya, diumumkan tunggal masjid. Abi bade main. Katinggal itu urna hungkul. Teu naon. Itu. Da eta mah pengalaman. Pengennya proses. Kumaha nya? Proses eta banyak. Tadi ajar nulis. Kang Adang diajar nulis, diajar teater Kang Rosidnya, terus diajar gamelan Kak Uyep. Uyep itu teh nang neng teh. Kak Uyep diajar tapi lebih jero nama diajar drama jeung eta Jun nulis gitu.
Tan nepi ka ayeuna aya nulis mah alhamdulillah terus berlanjut. Tah kan ari karesep teh kasih sindiran baheula mah nya. Nya. Sindiran. Campaka, aduh campaka. Ala ayeum. Aduh, nya, aduh. Kita. Nah, teh buru kanti. Keun bae lah eta mah baheula. Sindiran, terus longser, terus tahun sabarahanya benjing junjun beren tahu K2 eta 282 teh tahun seberapa? Sama 87, 282. 87 sanjan moneternya artinya. 87 main pan. Ingat kene lamun latihan naon teh ngariung dahar teh pan jeung tarasi. Aduh, tarasi teh royal. Royal mah. Naon teh goreng bala lah isi emaknya gigireun. Pan baheula sok mondog baheula aja. Kangkung. Arato mun cabalik. Aduh eta naon teh perjalanan proses urang karitanya alongser teu kabayang pan ayeuna mah sigana mung lamun balik main atau balik latihan dah bareng teh jeung tarasi hungkul gitu kan sigana mah baheula mah resep we balik peuting teh hujan teh paneuhna naon ngayang mah mentang teh jeung aya mah bener baheula mah nikmat ayana eta gitu di kopo di mana teh nya cing rariung teh di Padepokan nya Padepokan baheula mah BJ teh ya Padepokan JPJB. Yayasan Pusat naon lah pokoknya JPJB Jawa Barat. Yayasan Pusat Jawa Barat lah gitu. Ya, pena naon sok. Pena poho deui. Yayasan Pusat Kebudayaan Jawa Barat. Ieu kudu informasi kudu. Lain poho deui. Itu benar poho gitu. Yayasan Pusat Pembangunan Jawa Barat. Aslina. Ai kesenian mana? Tah mainnya didinya nya burang puting latihan didinya terus alhamdulillah 282 sampai kain ge ayanya mun ada pakeum hungkul lah gitu cing semangat teh ka anggota 282 imam gitu. Asa eta teh ketuana teh ca kabungkul sa bejo gitu pokona mah sawae nu ngokolakeun 282 mudah-mudahan cing sukses termasuk abdi oge amin nya pan urang teh sahiji anggota oge gitu nah terus abi oge pan ngadirikeun eta teh ajeun konser tilu warna gitu. Nya kan main oge main tilu warna. Nya ni naon teh disebutna teh betah baheula. Betah. Ingat Jun bersama ngajak deui. Apaan eueuh jawabna? Keun bae lah eueuh jawabna cenah. Jawabna. Tas main kan sering di TVRI nya, TVRI. Terkenalnya baheula mah. Bintang tamuna teh malahan almarhum Daso ge pan nya yang miluan gitu celana kotor teh urang miluan cenah euy kalabat bos Dadan terus anu urang Cimahi teh saroker teh Konidio pan resep ka main longser teh dibintangi ku para artis-artis gitu di Kebon Awi disebutna teh longser naon nya longser plus teh nya plusna teh eta tila luar bintang tamu Jun nya resep ka eta saya mah baheula teh kala resep teh ka didinya teh naonna konsepna jadi nyieun ngakonsep boh tina artistik boh tina naon judul tina cerita atuh nuhun pisan atuh di tah ieu matak dipuji teh hayang ieu sak teh caina itu nya tak kitu Jun jadi ya da kumaha da pangaresep atunya nepi ka ayeuna ge sok sanajan ayeuna pandemi panggung eueuh di mana-mana terus berkarya daripada terus bergaya urang teh. Kala baheula teh pan sampai ka karek 282 terus tilu warna terus baheula teh da loba keneh grup teh sok. Adem ayem. Nya eta mah eta nu kagungan Agus Inyu. Nya tapi kan urang-urang. Nya urang-urang keneh sih sebenarnya mah da grup naon anger urang-urang keneh main nama gitu. Sampaikeun ka nyieun grup sababaraha kali sempat palawargi sadana sim kuring sareng jenal teh sempat miluan naon lomba bodor teh anu jucung nya diayakeun teh ku radio dan tapan teh naonnya ada teh Antasalam tahu nu teh tah harita teh rivalna teh Anton Abok deuni pohangnya dia grup jucung itu urang teh nyaona naon eta pokona tampil we lah nu penting hadiah emang hadiah ge da urang pan latihan ge latihan ngabodor eta tapi teh latihan narima hadiah we nya tapi kalaksanakeun juara ka duanya hadi mun teh nya juara ka dua tahun 88 keun bae lah eta mah tong dibahas jucung teh saha wae di dieu dinya jeung Agus Inyu masih babarengan jeung Agus Inyu mah nya urang-urang nya da ge masih kene babarengan kan seueur nu
sanes silap atau minut acan apal mencahal jenal sahabi ayeuna pan ieu nuju ngobrol. Ya. Masih kene berteman lah gitu kan. Tapi masih di Pasir Koja enak. Masih. Tapi kan dah saenggeus ti luarna ngonsep kana bobodaran mah terus nya. Masih sketsa malahan ayeuna nya eta Jun loba nu minta naon teh lain naskah-naskah sitkom, naskah sketsa gitu. Baheula teh pernah naon anu sinetron anu sitkom model sitkom nu tapi nasional gitu. Juara 2. Oh, juara 2 nulis naskah nasional eta. Jadi TVRI se-Indonesia ngayakeun TV di pusat lah nya ngayakeun lomba film edukasi buat anak sih. Pendek tuh. 1 jam urang mah. Sajam di Indonesia. Sajam durasina. Tah aya nu lucu, Jun. Ditelepon masih inget Mas Barno ceritanya anu ayeuna jadi kepala TVRI di Sulawesi poin telepat mah. Kajena ka dieu bikin naskah buat lomba film pendek anak. Iya aya tapi teu kapake. Menang tulis sebutkeun ulahnya nyanggap ieu. Tapi lalaki. Menang sahiji penulis anu geus terkenal gitu padahal mah kudu nama eta gitu. Kudu nama eta kapake. Anjis ieu wae teu kapake komo urang gitu. Padahal can pernah bisa nulis eta. Urang teh geus ngedrop samemehna geus ngedrop gitu ningali. Ya maksudna ruas gitu ningali ku penulis ieu geus teu kapake. Tapi kan orang semangat justru ieu kesempatan gitu kan. Beurang peuting Jun. Aduh eta mah kutak ketik naskah pan harita mah can zaman 2012 can smartphone kieu masih kene naon nyangan informasi ge masih kena pisan pom nu itu mah HP ge menang-menang ti injuk. Durasi sajam teh tayanganana tapi secara naskah durasi 48 menit. Ari nyeun jadi 80 menit. Waduh. Semangat. Semangat. Kang ieu kebanyakan 80 menit. Aduh kumaha? Nya atuh direvisi deui dipotongan deui. Alhamdulillah kapake, alhamdulillah juga kapake. Itu teh kapake nahan pelbah manana gitu kan. Dulur meureun jeung Mas Barno dulur. Itu mah orang Jawa. Oh, abi orang Sunda. Berarti lain dulur. Lain. Tapi dulur kene dina kesenian mah. Dulur kene dina kesenian mah. Darwe syuting di mana eta syutingnya? Di Pangandaran. Judulna teh Soldadu Solamisol meureun. Soldadu Basisir Pangandaran. Waduh, perjuangan. Perjuangan. Jadi edukasi. Ieu urang simpen heula ieu abi, ieu minyak. Sok teh abi ge da ieu. Karek nepi Soldadu. Soldadu Basisir nya Pangandaran. Pananjung. Soldadu Basisir Pananjung. Jadi nyeritakeun non teh veteran anu ku masyarakat eta mah dianggap kurang ieu lah nya, kurang sasenok. Ai carita eta ya bodor-bodor na teu. Eueuh. Eueuh pisan? Eueuh. Udah ai perang mah teu dibodorkeun nya. Eueuh, jadi justru tantangan dirinya gitu. Tantangan biasa ngagarap komedi, ieu serius gitu. Tantangan. Anu nya seorang tokoh teh anu masyarakat eta dianggap kurang ieu lah nya, maksudna rada ieu. Justru bergaul nanti jeung barudak gitu. Tapi memere edukasi kadinya. Ta eta meureun jadi tinimbangan Mas Barno. Oh iya punya nilai untuk dilombakan gitu kan. Nah, eta aduh. Tapi da ngemutna Jun aduh. Eta teh tahun sabaraha? 2012. Ayeuna 2022. 10 tahunnya. Ieu pisannya aduh. Perjalanan bikin kaki alhamdulillah sertifikat masih aya gitu nya kayak di eta sertifikat juara nyieun deui gampang pagarsihnya tah eta jadi tah di dinya kasu mengatan we nyeunan naskah tah sapak eta juara kedua TVRI Lampung TVRI mana dinya Sulawesi pesanan naskah Jun. Waduh jang lomba eta justru tiap tahun jadi bingung. Sementara TVRI Jawa Barat urang nyieun, Lampung nyieun, waduh, ngaran kudu beda. Gitu. Ngarannya JNL, misalnya anggar we dah bakal. Jeung alhamdulillah anu ditulis teh kabeh masuk 10 besar. Cerita lucu. Lampung nyieun film tentang eta oge, pembalakan hutan. Pan aya gajah di Lampung mah sekolah gajah. Jadi si pawang gajah
jeung gajah nanti diculik ku pembalap hutan gitu nya. Nya digawekeun narikan tangkal naon. Ending nate si pembalap ieu teh nu jahat nate gitu nya. Dibawa ku gajah bawa ka sekolahan. Nelpon Kang Jenal, ini cerita bagus, cuman endingnya saya bingung kumaha. Jarak di sekolah gajah ke sekolahan SMP teh 150 km, kumaha mau gajah nah gitu. Dan urang mah teu apal. Penting mah atuh robah sing teh Mas, enggak usah biar gajahna dibawa, utuna daekeun gajahna gitu. Oh, teu aya masalah gajahna. Teu aya masalah. Nuju semangat. Tah didinya Jun alhamdulillah nepi ka ayeuna ya jadi namanya aya pesan-pesan di TPP nasional lah gitu kan. Contoh kamari meureun tahun kamari mah Rinu Suara Adzan sumbangsih naskah oge. Puasa teh. Nya, sumbangsih naskah. Terus pernah oge suami-suami takut istri sanajan sabaraha judul karena kan si Aki waktu itu didinya sempet pesen oge gitu. Gitulah. Tapi kan bisi aya nu ieu urang teh lain ngaleungitkeun sejarah meureun. Urang teh kan baheula pernah juara nih. Oh nya tah eta 2000 genep. 2000 aduh nya eta nya. Nya api juara api. Audisi tah kitu pahlawan sanes naon teh? Agul ku paling butuh nya. Eta tapi sajarah eta malah. Sejarah. Ya, kudu ku urang disyukuri angker. Jeung saha eta teh? Abi, Junjun. Terus Ayo di seorang awalnya Rina gitu. Rina Tahun 2000 genap alhamdulillah Junnya haritanya kenging juara hiji. Nah, hiji. Tapi geningan lain saukur udagan bener eta lain disebut pengalaman teh bener-bener. Jadi nu disebut pengalaman penghargaan teh kacida tah di dieu anu ngandung naon rasa reueus nama. Jadi urang mah berproses we alhamdulillah di Bandung ge masih ayeuna abdi mah masih berproses gitu. Kumaha itu abdi teh nyebat teh Kang Jenal atau ai Jenal M Tonton di mana ye? Kang Rosid. Kang Rosid abdi? Waktu ngagarap longser lain kucrut sih namanya. Ai kucrut baheula menang sa? Ule. Oh, Rian Ule. Naskah nama Rian Ule. Anu mainna teh penyiar radio desa. Sate? Ka eta lah. Jadi Kang Rosid M Tonton gitu. Padahal perannya jadi tonton. Arita teh. Nya perannya jadi tonton, nggak saya jadi tonton. Anu itu teh nu jeung Eno lain. Lain, eta mah bentang-bentang dari New York. Oh, Eno lain. Iya mah wong share di Padepokan. Di pokoknya mah eta lah. Jadi perannya jadi tonton gitu. Jadi nggak saya jadi Jenal M Tonton. Tah gitu palawargi pokoknya mah baheula mah salian di TV aya oge tempat pagelaran teh di Padepokan. Padepokan teh ibarat imah nu tempat nu raresep kana kesenian nya. Jadi samemeh di kana TV keun teh di mun urang mah jiarna lah di Padepokan tapi ditonton sanes hartosna jiar urang pagelaran tapi urang bener-bener jiar tapi aya nu nonton gitulah nya baheula. Bias ditapi sok. Bandung saha eta? Nabi hilat. Tah kitu jeung nya ari bibit-bibitna mah dina longser lah nya. Jadi wah longser teh namanya kajida pisan jasana gede pisan. Tah eta meureun abdi ge danon salaresna mah lain abdi atulah saya oge meureunal bisa kieu teh baheula pan ningali heula skrip nya mun skrip teh mah treatment lah carita. Meureunan tah timbul karakter secara pribadi teh. Meureun ku ayana naskah ti AA meureun nya. Baheula mah pan aya Romlah Juha ning sabaraha. Tah Romlah Juha 90 kali main eta. Ieu biasa dicaritakeun ieu Jun bahasa asal Jun ngiring nya. Bahasa di mana? Cimahi. Bahasa Paitok ngajonna teh. Kepo deui. Sempat di Cimahi sababaraha kali Paitok mana? Karakter main anu ngarewosan tukang pang kan kadir kan. Tiasa cenah ieu acara di cut. Karakter main ngalongser Kang cing teh daripada abdi geureunkeun ieu mending gelut jeung abdi gitu. Waduh, baheula mah dadag. Tidak Jun karunya proses latihan 3 bulan ayeuna karek sabaraha menit. Tapi mun ayeuna mah meureun beda deui nya mun di kate nya atuh ayeuna nya biasana asal abus nya. Nya mun meureun. Tapi tanda gitu kan proses 3 bulan atuh sok.
Pan baheula mah masih kena skrip lah nya. Ayeuna keur ganti kostum Jun jadi ieu, engke lalokna kieu bener we main. Gitu pan baheula mah ya proses karunya 3 bulan latihan enak ujug-ujug dikat ku protokoler. Efek teh urang eureun, pon-pon bubar. Tah meureunan ayeuna kumaha ieu? Meureun urang mah da unggal poe pagi lah nya ngan palawargi bilih anu teu acan apal kumaha ayeuna kagiatan nu sanes pandemi sanes endemi lah ku zaman ayeuna meureun ieu. Nya ku zaman ayeuna mah daek-daek jeung virtual teh nya tina nanti akun kutub teh geuning. Oh, YouTube meureun. Eta di dina naon we acara naon we ya? NJP salah satunya Napak Jagat Pasundan. Oh, nya pan. Nya apanya? Napak Jagat Pasundan terus oke keur ngagarap eta Jun Imah K2. Tah eta di mana eta teh lokasina? Di Garut di Samarang di desa Ten Oban, Pak Oban. Pak Haji Oban, Sobana eta. Kalesan da anjeunna ge pan seorang aktor oge gitu kan. Nya Oban. Istrina ge sami. Resep kesenian. Resep kesenian gitu di masih kan eta? Masih. Eta Imah K2 eta mah sitkom. Terus anu anyar ayeuna eta Republik Dabrul. Eta mah debat lah. Eta dina YouTube naon eta nu di Imah K2 sareng nu Dabrul? Imah K2 mah geus aya eta na Imah K2 Show. Channelna. Oh. Tapi nu Dabrul mah acan karek aya 4 episode acan ditaikeun gitu masih dalam. Tapi iklanna mah geus ieu nya dina status WA di aya gitu. Coming soon teh. Eta hayang pernah diajakan ka arah itu can pernah anu ngajak. Insyaallah lah kapan. Oh, babaturan cenah. Ya kali-kali. Jadi kieu prosesnya. Ieu teh proses jadi kayak urang mah kieu Jun. Jadi salila can aya ieu mah mung ngecewakeun baturan gitu tah. Tah palebah eta mah tong didongengkeun bae tong ka diajak ke tempo main aja. Kan prosesnya sarua di imah. Gitulah nya tuhun atuh. Tah kitu maksudnya. Ajeng babaturan baheula anu sok papanggih sawae. Ku ayeuna ku nya acara ayeuna pan geus masih Agus Induk. Masihnya jeung Agus. Masih Agus. Pan eta mah atuh CS berat. Dik Ata. Ayang panggih jeung. Teh pan Ata mah dina Imah K2 jeung dina Republik Dabrul main. Bob Teguh. Kamari penak. Gaduh channel oge anjeunna. Tah eta. Cinta teh gini. Nya asli. Cinta Bob Teguh. Nya eta kudu dipanggihan. Dan itu dia ieu teh lakosan mah kedah topik ka Bob Teguh teh. Pokona mah lamun secara virtual masih jalan. Dina YouTube masih jalan. Panggung acan teh. Da panggung mah sarerea ge. Tong boro urang nu boga panggungna ge semanggung gitu ayeuna mah. Ya mudah-mudahan lah ka hareupna mah urang teh. Amin. Da sagala geus kabuka ayeuna mah geuningan anyakit teh kurang urang keneh dilawan namanya. Prokes nu kitu lah geus kudu ieu ayeuna mah. Sugan normal deui nya. Nya tah. Da baheula heuh da bisa bara minggueun rek pandemi kalender atuh dibuleudan kabeh deun bareureum. Heupan manggung acara pas aya PPKM eta stay at home teh akhirnya kemenang ka mana aduh dialungkeun kalender. Aduh lebar. Tapi palawargi sadana geuningan betah mah betah tapi nanaon oge kauger kuat urang teh. Hatur nuhun ajeuna ira hadi urang penakdi lah ngobrol deui. Tah palawargi sadana ieu teh Jenal M Tonton anjeunna aiku abdi mah disebatkeun lanceuk lah. Ieu konsepna wah pokokna mah juara atur nuhun terus da sababaraha kali juara lah. Ya bilih aya nu bade peuceun naskah ka abdi kitu. Komedian mah anjeunna mah tukang ngadamel naskah sagala rupi kana artistik biasa ngadamel mirip pisan tah eta nu janten reueus abdi teh. Upami ngadamel ieu da sagala rupi oge geuningan ku proses. Buktosna tadi prosesna 3 bulan mainna 30 detik, 30 menit, dan naon berarti ada proses. Justru setelah proses 3 bulan main 15 menit, naon jadi ulang teh asa kumaha gitu nya, ngitun baturan. Nah, eta pokona mah bedana baheula berkesenian jeung ayeuna kesenian urang pan ngalaman benernya baheula kumaha ayeuna kumaha, mangga eta mah. Pokona mah hatur nuhun ka sadayana ulah hilap Sunda Lokatara di Mr. Jun Tetelepek tong hilap di subscribe, like, comment, dan di share oge. Loncengna ting pokona mah hatur nuhun. Yuk.